eta gawena urang Arab Gusti Nu Maha Agung make jeung aya gerakan entep senok gerakan kapal miring kerecek marmot bangkong sapintrong ajul gedang dilawannya ku aing ku gereyem dilem ngajengkang tadi gitu kan madeuleung para runtan pipi pada beberesi supados sadayana ulang beresi ditilepan diberesihan ulang tilas Ay guys bebersih matian. Ai geus bebersih mah Bisa ngobrol jeung tetangga ya. geus beberes geus bareresih apan meureunnan moal ditegor teuing ku dunungan Nya moal da fungsi lagi pan bebersih bibi. Gusti Nu Maha Agung eta aya tamu bieu meuni kasep Saha bibi? kakasihna Arjuna Namina teh dia ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna bari emut kanyu teh ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh kadena da seungit lagi bentenna teh alus laur hade tangtung teh eta kumis ngejepret jepret kulit panon cureleuk awak nepi ka bitang mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 tahun mati kamar kaluar mawa anak beti jero ngapoe carek didengkek moal cenah nuang bawang bisa bau kelek hebat misalnya juragan Arjuna kasepna damet menak ongko alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar nya teu make kabeuli pelenis kabeuli HP nyo teh perhiasan heeh make bisa Facebookan ayeuna mah aduh saprak boga BBN saprak boga BlackBerry marukana teh unggal peuting aing mah dah naon kabeuli mio lumayan ayeuna mah alus katungtungna beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maut nyere ka puhu asa alus ka kolotnakeun rezeki teh teh nyaho berita luar negeri tina Indovision marukana teu canggih di mah aing ayeuna lain ku sagala sagala rupiah oge ku duit ku sagala boga ayeuna mah kari ibadahna kari daek salat bodoh eta mah ulah tinggal alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung lamun inget ka baheula bayangkeun inget ka baheula kumaha ari bibi sangsara ti bubudak prihatin ti leuleutik murku sunu ti lelemut oh bibi teh awak begang baheula mah bari jeung teu nyaho di rupa bapa nah kunaon mah teu apa rupa bapa pada eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot oh tuang rama teh keur nanggung bawang ka dupak kereta api keur moe bawang cenah mah mun tas dina rel aya kereta api malokan aya nu rek aya nu meuli kudu ngajanteng we teu nyingkah urang
Ai sugan teh cenah sireum teh. Da puguh subuh meureun. Ada subuh poe kom. Marokana teh. Kan tegulak. Kitu tah ai. Hirup teh. Kudu Teu nyaho di rupa bapa. Oh teu apa bibi mah. Umur 1 tahun di dunya aing teh indung anu maot. Oh, ibu Nya. ngantunkeun. Batir. Keur ngala bawang ka bentar guludug. Da eta ngala bawang na tengah poe bari jeung rek hujan. Jeung musim hujan. Heeh. Atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh. Ku Pak RW. Ai Pak RW seueur putrana aing teh kausir. Ai hayang boga duit teh ini teh umur 8 tahun teh aing teh geus kabur. Kabur. Allah ka mana? Ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah. Ngadon jadi pengamen jalanan. Maksudna mana? Aya mobil eureun kakara menang duit kencring. Bari nyanyi. Bari nyanyi IWPY. Jadi penyanyi jalanan berenya bari ngapekeun beuteung tetep. Bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh. Ya tebih atuh aing teh Nya. Brebes. Kumaha teh? Ai balik teh aing teh baheula teh kaburitan. Allah. Da eta. Ai di tengah jalan bari jeung jauh ka tu jauh ka dieu. Tetewang Allah. umur 8 tahun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah. Dina tumpukan jarami aing diperkosa. Nasiban pika kitu. Umur 8 tahun teh aing teh geus blong. Geus eueuh reman. Namun angeun mah geus teu mirasa beureunya. Tengah jadi janin. Nya. Geus eueuh gagawetan. Lumatak ayeuna hari ini-initan nempo jarami numpuk teh mun digebeg. Trauma meureun. Trauma teh bener. Umur 15 tahun sakuting teh kulimaan aing teh. Heeh. Aing payu situ. Umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak. Kira katumanan gitu. Tina katumanan tadina da eta we aya eueuh nu merkosa 3 poe terpi ka jangar nya kana hulu teh. Mun ngarokok mah kecanduan. Kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura. Allah. Jadi TKW Jadi TKW nya leuh. menang 2 bulan di Singapura di Malaysia. Oh di Malaysia kantos. Heeh. Fungsi pengalaman. Dulu aing digawe ka itu ka Saudi Arabia. Oh kantos ke Arab. Di Jeddah. Di ditu teh. Lumayan bilu ngahajikeun umroh oge. Bang hajah kecil. Ieu ge hajah aing teh. Hajah kecil kungsi. Heeh. Kungsi umroh sekalian. Ai sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh. Nah, kumaha kitu bi? Aing diperkosa di ku urang Arab. Diperkosa. Untung di dieu tuman. Diperkosa kumaha eta teh? Maka diperkosa. Eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh. Aing teh samet susuna, Oh dia jarang rangkung. samet dadana. Jarang rangkung urang Arab. Jabah ti jangkung teh eta Gusti awakna. Naon? Aing teh keur ngepel harita teh. Harita teh. Durug-dug teh di pangku aing kudunungan. Dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh.
loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan. Nyanya tuh. Pembantu teh. Pembantu teh eta. Disiksa geuning. Oh, Korek di istri kai bikin pada istri. ai guprak teh dina tempat tidur. Bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok. Jempe ulah gandeng. Mere isyarat. Mun cara urang mah jangan ngagarabag. Jangan ngacoromok. Jangan sampai motak. Bisa kadenge. Eta mah manehna baragada teh ngalaan gamis. Sanggeusna buligir eta buluna tina dada ka handap teh tamat. Aduh. Kitu-kitu ting masih bukit we adalah. Ongkoh gila aing tapi resep. Resep. Semua getek gini anaknya. Kodomang teh ka aing, baju aing dirangsadan. BH didudut. Rok diporosotkeun. Celana jero digunting. Gabrug teh aing wah digulang gaper Gusti aing diperkosa teh. Lain Nanasiban nepi ka kitu tah. lain mun urang matak naon jajaritan atuh. Dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkuk. Ngenta tulung atuh. Minta tolong ka saha emangna di Arab aing boga tatangga. Bari geus kumaha atuh. Mun jempe we da genah ongkoh aing. Ngomong teh dia naon jablay si eta. Heeh. Kabina-bina teuy. 2 tahun gitu aing teu papangihan atuh itu mangi suung we. Oh. Eta gawena urang Arab Gusti Nu Maha Agung maka jeung aya gerakan entep senok. Gerakan kapal miring. Kerecek marmot. Bangkong sapintrong. Heeh, bangkong sapintrong. Aduh. Ajul gedang. Rupa-rupa. Dilawannya ku aing ku gereyem nilem Kumaha teh ngajengkang tadi gitu kan madele. ngajeng-jenge. Heeh. Rumasa Gusti hirup teh gede dosa. Bobolokot si orang kudosa. Lumatak ayeuna bagja aing di kampung Pamulihan aya masjid. Masjid Agung. Masjid Agung Reus. Reus. Lumatak sok getol aing maka masjid. Aduh, sholat. Dina sejadah teh marokana sejadah teh baseuh we ku Cipanon. Oh, ku Lain ku Cihujan kade. Aku Cipanon. Ngarumasa. Rumasa hirup teh gede dosa. Gede dosa. Bobolokot ku dosa. Keur ngora teh beureun kitu. Nu mawi ka neng-neng ka gadis-gadis ka ABG mudah-mudahan kene bibi mah hitung-hitung tumba cilaka dorakana mah geus katebus ku bibi. Keur mulah jantung. Nek melah jantung ulah kasorang deui anguran neng-neng nu aya di dieu nok-nok nu aya di dieu mah cing saroliha. Amin. Ini eta masjid. Ya, sial mah ku ceuwe. Atuh ABG lalakina ulah merkosa hayang maah mending kawin. Kami birang. Neng-neng tamatkeun sakola mulih ti sakola bantoskeun kapriyogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeusehan rumah wadah listrika sonten angkat ka masjid bari ngalek Quran taroskeun ka ajengan bag-bagan agama supaya hirup ulah linglung teuing. Sabab urang di dunya teh moarek megar hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot tinggalanna. Belaras ece. Nyai Sumuhun. Sakedahna kitu istri mah. da di dunya mah ukur samat ulin. Ah, ulin-ulinan. Nya marukana teh ulah kasorang deui Bener. hirup mode bibi Ulah. nya tak kitu ayi Sumuhun. Sumuhun sing jantan istri. nu mawi reus bibi mah ka urang pamulihan ku ayana gawe bareng Laras.
rempuk jukung sabilulungan dina mangsa ngawangun dugi ka ngawujudna masjid laras nu anu sakitu agreng biayana ge 1 triliun langkung saem langkung biaya saem langkung eta teh swadaya masyarakat kandenan saeutik demi saeutik geuning ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge teu burung sahana pun memuncangan Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tu geuning ai ku tu dikeureuyeun ku gotong royong babarengan mah mudah-mudahan eta teh pageuhan malihan ronjatkeun tingkatkeun kebersamaan teh laras kagotong royongan teh manunggal teh nya mudah-mudahan bae urang pamulihan sadayana moh istrina moh pamegetna cing bisa riung mungpulung deui ke di surga amin nyai cing gareto salat pinuhan makmurkeun ieu masjid sumuhun laras bulan lebaran nya oh diajar we sanajan geus kolot can hafal Quran taroskeun ka kiai kaajengan eta teh pewaris nabi abeh teu linglung teuing hirup di alam dunya ya kandenan bibi nyai sumuhun nya hirup kubur tah kitu nu mawi bibi reueus oge laras nuhun ya ka panata calagara ieu acara kandenan tangke mah diayakeun MTQ teki laras diayakeun engke mah lomba dakwah marurang kali badan boh istri boh pamegetna nyai sumuhun barudak teh mah ke hadiahna atuh anu menarik laporan ka pemerintah ka pemerintah da butuheun pemerintah teh ku jalma iman ku jalma takwa teh ih atuh kan nyai kantenan atuh warga masyarakat sararea barutuheun kudu kitu teh atuh perjogieun tah kitu ngadonga teh bibi teh nyai laras hapunten tina sagala pihak kalepatan bibi ageungna alitna sumuhun tah kitu ayi sae ulah ngahaturkeun nuhun ka sadayana wilujeng dina danget ieu urang sadayana tiasa ditepungkeun lawung diamprokkeun jonghok nyai sumuhun mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui heuh amin assalamualaikum Waalaikumsalam bibi sing salam